Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda ba'irun lan lamun nusruk opoh onta wanahu lan umpamane ba'ir hidin dalam sumur walam yumkin lenale ora ngokong qat'un hulqumi megatkeun gonggur kanane ya mutarad fakana din maka iku kaya wong iku kaya hewan kang merot walam yumkin qadhul kumhilan nare ora kong ngapamegatkeun gonggoro kanane ba'ir fakana din maka iku kaya hewan kang merot tunggu jatun sunala sahur taika olah sonlaya hilu iku ora halal ya mutaro dibi'ir samil kalbi kalawan uculakan asup wasahahur wanjarayan ilan wisnahakin ya kaul ayahilu sapa imam royani wasyasilan imam syasib wallahu alam tawi Allah iku kang maha uninga wa madadaya syaralu kuhulan samang-samang gampang opo banyak biadwin kalawan malayal si'anati natawajaluk tulung bimayas daqabilu kalawan wong kang madep yang panang langsung kana sayyidna wa batataya saraluhu kuhulan samangsanani magampang apa nyusulna sayyid biadin kalawan malaya isti'anatin atawajaluk tulung bima istaqbilu kalawan wong kang bekal madep yang manil sayyid fama kudurun alaih maka iku kang dan kawasaan apa alaih ngata sesuai wawakilan cukup nadi dalam kang maradwal mutaradilan kang nerima musuk jarun opo natuan yufdi kang kakenya jarun ila zuhki mering nangaken roh ila zuhki mering nangaken roh kila yustaratu muzafib ucapkan apa yustaratu dan syaratkan opo kang bataken ilang roh setiajan orang neraskeun pangaosan orang kirim Fatihah kanggo saaman bin kawong palasari lego oge sanewi binti sama 24 hari Kamis jatak
oge keluarga besar Haji Husein tokoh Mas Tabran. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi tentang donatur haul minggu keempat hari senilai 85 juta. Can gajian kan kemarin. Di 8 turun. Masalah. Sekali deui belajar melibatkan diri jeung ikhlas. Teu aya target kudu sabaraha sebab sababaraha ge kitu-kitu keneh. Loba sakitu saeutik sakitu nu perluna nyantelkeun diri melibatkan diri supaya ke aku melalui sedekah. Nu lain-lainna loba melalui nu lain-lain keur carita sedekah. Nah abeh urang di akhirat loba nu sebab ieu mah tulunganeun kabeh didele beungeut kreditan, didele loyog-loyog hutang, jadi eueuh nu cekas. Ieu tulunganeun kabeh. Nah, anu deuk nulunganana wali nu geus maot. Hese urang ka wali baja teu kapanggih pan urang. Hese aturan wah melibatkan jeung teu kudu bebeja ka batur ieu mah ulah bebeja ka batur urang deuk haol teu urang bae besi hanas bebeja ka batur urang teu haol. Kos calo ya urang we urang catet di jero hati Gusti panjangkeun umur abdi terus sehatkeun abdi hayang milu haol sedekahna geus 5.000 dahar 5 kali tekor. Masalah tah urusan kos gitu ya, udah penting gua orang melibatkan diri terserah kumaha cara. Jadi minggu kemarin mas 100 deui minggu itu minggu nu kemarin menyusul drastis 85 juta. Mana? Masih kene pembahasan seputar riba motong hewan. Gua riba lain hewan bae dipotong pemajikan, salaki dicincang, anak bos dipaeh nilai Jawa letik bagi jelema anu kalimpudan ku nafsu. Leuwih-leuwih eueuh agama. Iyalah di negara urang teh seperti kos kitu. Geus ulang urusan batur kuari mah salametkeun diri urang masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagaan neraka awak urang teh ku urang jaga nu leuwih karujak ka urang tibatan urang pamajikan mah karujakeun ka urang teh urang keur boga duit teu boga duit pasar mah ngusir jadanya. Jadi urang nu karujak ka diri urang
pemajikan mah urang ka urang teh keur sehat jeung keur boga duit sayang-sayangan. Abang sayang giliran teu boga duit abang pulang. Eta di daerah-daerah nu agama awewe lemah di urang henteu di urang teu beda. Deg-degan pamajikan teh nu sauyunan keur aya nyaaheun ka urang keur teu boga tetep nyaaheun ka urang beuh indah masyaallah ngeunaheun kana hate Kak kakak lain daftar gawe geus daftar aju batur mah diterima kakak barangkali itu teu diterima alhamdulillah cek pamajikan pan alhamdulillah atuh can boga bagian beureun ka di dinya teu tenang bae jalega keneh panjang keneh atuh ulah leutik HTK tuh kan geunaheun ieu mah lain kitu pan terima teu dasarna kaluar tah dasarna di dinya mah emang sisitna kos kitu kasisit pan. Ya Allah ya Rabb guys kuari malah cek nyanaten nek ieu bae nek naon ngojek bae lah penting mah atuh halal ieu ka langsung ngojek balik sore menang ka motorna mogok oh alhamdulillah kurang alhamdulillah kene bae ci atuh geus aya tulisanna ka kabeh ge emang nang urang nang Allah ka sing gede hate ka masyaallah tah asana geunaheun ka urang ase tiis eta mah leuwih tiis tibatan ase beuh mantep tah boga pamajikan masih ngeunaheun kana hate ya Allah geus beres dihadean atuh ka ieu anting jual nyalah aden beres tah kuari mah teger ngojek alhamdulillah balik sore menang ka duit alhamdulillah poe menang 50.000 alhamdulillah kata barang asup ka dieu leungit teh barang deuk balik ka ieu mah kakak di teangan duit leungit alhamdulillah emang alhamdulillah keneh bae ji atuh ka kullu syai'in biqada'illah aing ieu boga pamajikan siap nikmat jasa ngeunaheun perasa iya tuh ka hirup di dunia jemal kebal aduh aing ngajak ngaji sia ka Cilawa kos kitu mah tah aya hasilna tah geunaheun kos kitu mah geus sia ngaji bae aing mah ngojek bae lah jangan ada yang tetangga mah ngaji ribut bae urusanna bon malulu lah kak nurutkeun nafsu mah tuh saha nu teu hayang ka kabeh ge ngan kulantaran lah atuh sapira pakaian ambrang ya pakaian mah geus bage hiji ge can soek-soek sakitu ge kukula pake tahajud bae geus ulah loba omong ngeunaheun kan ngeunaheun tah ya Allah ya Allah orang dengan pamajikan tah hayang kos kitu teu kapanggih-panggih Gusti Allah ayat tapi hiji dua mah ayat malah tangga teu aya walau tarda ba'irun lamun ngusruk onta fi birin gajra sumur geus ieu mah surahna meureun di urang onta mah teu betaheun lantaran tropis cuacana ari onta mah resepna di negara panas mentak datang ka urang teu betah menang saminggu nya lapor deui ka pengurus pulangkan saja kenapa onta aduh ini cuaca tidak bersahabat cegan anu aya ge di urang mah kebo teh cek urang Kendal
sekurang pondok di dia mau munding sopan aya kebon ngusruk ke sumur aing ngusruk mah huluna nu ti heula lain buntut ari buntut mah anu ka jero hulu kalur ti talebos garang beda Sunda makan gerahan urang jadi kaharti lamun hulu kaluhur buntut kahandap eta mah kebot ti talebos aing ngusruk mah ngusruk iya hulu kahandap bobogana nonggeng iya pun kapang ikusi eta mah sorangan bener kebeneran ya aduh kebot kita lebas ngusuk ka jero sumur walam yumkin qatuhul kumihi bisa dipegatkeun gonggorokanan ulkum ngaranna nu deket elak-elakanan atawa labba mari lebahna nu belah handap mun hewan onta eta kene pedah luhur jeung handap status hukum fakanadin sarua jeung hewan merod sok we nu mana nu beunang ku urang dikeureup untuk supaya cepat keluar rohna dipencit buntut na be atuh mangga pencit ping-ping na be gae aya ieu mah nongol teh pelebab bobokong nu deukeut kana buntut mangga be mana bae mah nu bisa diraheutan nu bakal paeh status aku itu gampang mana nu bisa be bairul wa nahuhu unta wa nahuhu jeung sabang sajabana sabangsana ya munding ya sapi ya naon kitu ngaranna domba embe sarua urang makan embe bae ai di wetan mah lain embe jeung domba beda domba embe gembel embe Jawa beda ini orang embe bae ngan peda embe Jawa ieu embe gembel ai di ditu mah teu kudu Jawa jeung gembel asal domba eta embe gembel asal embe gunung embe Jawa tuh ai di urang mah bikoidin make koid embe bae kadituna embe gembel embe Jawa di wetan mah lain domba berarti embe gembel embe berarti embe gunung eta ken musruk nu bisa dikeureup ku urang suku we halal ya Allah ya etalah kumaha kurang lamun bisa sebenarnya mah diangkat ngan urang embung riweuh lah mendingan dipencit sukuna padahal mah bisa mun diangkat teh mah aju dipencit bae kurang sukuna atau buntutna bangke atuh jadi ieu mah mun geus teu mampu diangkat teu bisa diangkat dina bisa da ge kaburu paeh manten pencit cara mencit teh kudu ditikorona ya Allah cek sim kuring al-asahu tisah la yahilu teu halal nurutkeun al-asahu kaul asah man la yahilu teu halal bi irsalil kalbi andai kata aya munding tikusuk sulit untuk diangkat nah wari malah maningan cara hewan borwan bae urang ngencarkeun anjing bae pan lamun anjing pake moro halal
warima lain boroan tapi nu ngusruk make anjing layahil teu halal. Oh aya paranti ngade urusan pepencitan teh ya Allah ya Rabbi si beteng urang kaasupan ku bangke bisi kaasupan ku barang-barang nu teu halal nu teu bagus. Urang asup ke restoran-restoranana ieu teh boga Cina non muslim. Nah, sanajan pagawe-pagawena di antara muslim ragu. Itu mencitna bener apa henteu bener apa henteu ulah lamun ragu. Al halal bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurul muslim. Halal jelas, haram jelas. Ieu mah antara halal jeung haram. Mandak baheula mah pecin ya sasa eta teh barang subhat baheula rame keur kula leutik miwon ajinomoto nah eta kos kitu teh barang nu teu jelas baheula telusuri ka dieuna coba ieu naon ieu komponenna ieu Cirebon kaum terus datangan pabrik sasa penyedap makanan ternyata aya anu tina gaji aya anu tina hulu lauk aya anu tina berbagai merek-merek aya anu tina naon ngaranna urat aya anu tina tulang jeung sajabana oh berarti tina barang halal diragukeun lantaran besi aya babian eta nu diragukeun. Nah ketika orang ragu ulah ketika teragu mangga kos kitu bet jadi orang ruga ragu ulah ieu urang renungkeun diri urang ieu si awak sia teh kulon si lamun ngadenge suara musik mah asana kakejet bae kekejet bayi ticeli teh langsung ka suku langsung ka leungeun gerak kabeh. Masya Allah mun ngadenge dalang batur nu ngadalang suku sia nu geketrukan awak sia ieu kunaon tapi mun ngadenge azan haju heuai naon teh bedana sia ieu ngadenge azan maka akhirat ai ngadenge nyanyi ngadenge dalang kos sia buringas aya naon isi awak coba taliti ku urang ya mimiti taliti ku urang dahareunana sebab naon aslina urang mah kudu buringas ka arah azan ka arah Quran ka arah akhirat sebab urang nyaho jeung ngarti urang teh bakal balik ka ditu bakal urang yakin ieu nu mantak ngararaji ge kabehan teh boga kayakinan urang bakal maot bakal diproses boga keyakinan adapun eta anu ngridit kurang keyakinan teh kos kitu tah. Nah, ieu wah aja entah mah ngridit mah tanggung ka neraka ieu mah heula ieu. Iya, deuk beres awak moal kebal di alam dunia kunaon di kotoran kuno kos karitu. Moal kebal di dunia dulur urang nu kamari jadi direktur bank pae. Babaturan urang nu kamari jadi sekretaris bank modal masih di jerona riba waduh cenah kieu lain waduh endek bener henteu sia goblok segala naon di akhirat mah waduh waris sia waduh-waduhan di hareupeun aing beres henteu sia aing duit tu sia ye di bere ge teu hayang tah iya tuh wariba waduh engke mah teu waduh neraka kadeuleu kumaha coba masyaallah kus deui bae tah bagusan kene di pabrik bagusan kene ngojek bagusan kene macul pelayan daripada bangsa nu kos karitu riba naonan awak engke diidaharkeun ka pamajikan ka anak paingan subuh deres teu ngadenge azan mah deres cuma ngadenge aya nu teu ngadenge kan teu ngadenge urang jam 7 masih maafu tah mah di hampura tah mah ieu mah kan deukeut ka masjid jana ngadenge tah endah ditutup mah Masya Allah selimut dikaculikeun goblok nu teh coba
aya naon eta di diri urang, aya naon da di diri urang. Dah koreksi ke urang, mungkin dahareun, mungkin inumun, pakaian. Ya Allah ya Rabbi, aya BHS jeung gajah depak. Haha, bagusan BHS kata. Waduh hebat BHS. Duh, kan duluna herang. Biasa bila gajah tuh. Dipakai kurang disusun ngeringkol. Urang nanya, ayo samping gajah mana meuli teman beredit 20.000 ngutang. Yes, iya ieu mah BHS nanti bupati. Nah. Jelema oplok mah iya BHS. Iyalah bagus nanti bupati. Duitna bupati nang di mana? Deres gajinya na. Coba lamun memang nyana menang ti zakat aja teu puguh pan. Zakat nu kudu disalurkeun ka fuqara wal masakin dibikeunaan ka kiai. Kiaina daek bae ongkop budol tolol teu budak. Ye. Tuh, ente cenah teu dipake cenah mengaji ka kula kan pernah mamangnya na. Jadi naon teh dijual. Yeuh. Lebih parah. Tapi lamun duit nyana mah masalah. Ti bupati, ti gubernur yang pakai ieu, duit dukula ieu mah ieu hasil gawe atawa gaji masalah. Tapi pan ieu mah lain. Bupati na ge teh nyahoan urang dikiriman, jata mah geus aya timna. Emang aing teu nyaho. Ye. Tuh, eta maksudnya don, masalah, endek mah masalah. Mah keur carita mun endek ngabebener diri ibadah ka Allah hayang khusyuk. Ieu mah keur carita hayang khusyuk. Teu masalah sih kos kitu bangke jadi akhirat bermasalah mah. Ieu mah keur carita hayang khusyuk we. Tah, koreksi. Ya Allah, lamun teu kos kitu salilana bal khusyuk. Salilana bal khusyuk koreksi. Kurang tah. Ieu pelebab pepencitanana koreksi. Asal dumentak loba nu memperhatikan gula lamun ka restoran lauk kula mah lauk tilok daging jarang kula mah lauk kula teu boga pikiran nya matan mentak daging mah tilok di mah gambal aya daging bok oh daging kucing aya tuh. Maksudai lauk halal bae kan kamari dek dipencit dek kenteu bangke lauk mah halal bae dek kupu mah lauk geunah ulah daging ya mencit teh bener teh komo lamun daging ti luar negeri ti Australia pepencitan saha eta otak dikit mantak tetep bae ngeunaheun awak teh stabil komo lamun daharna jeung lauk emas ngeunaheun kana awak teh tapi lamun jeung teripa gua siapa kemana baik. Nah, iya cara lah. Munding ngusruk pencit nu bisa, tapi ngusruk nu bisa dipencit mana godot didinya. Ontak ngusruk godot didinya. Tapi lamun ku urang dikirim anjing boroan, la ya illu bi irsalil kalbi. Pendapat ya disohehkeun ku Imam Ruyani. Jeung Imam Syafi'i wa sahahahu Ruyani wa Syafi'i. Wallahu a'lam. Nah, etalah aturan-aturan cara mencit. Walau saya saro antawa mata saya saro luhukuhu biadwin ndek mencit be atau sapi banteng begitu ya sapi dek dipencit wah pabelsat dadungna pabelsat gagah jasa berani nyawa pernah di Bogor belajar besi ya belajar Cemande Jakarta besi ya. Jadi waduh atuh hese lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah, lumpat sadaekna tetapi kan nu mencit mah henteu kurang akal jaboga jampe. Tah
Satu lamun pemecitan teu boga jampe mah bisa disepak di jampean cekel ieu na tambunana bacaan ku ciduhan da bacaan mal dibejaan ku aya tuh atuh mahal ieu mah menang di Kinur Jaya jampe yuk menang ijazah tuh bahulan lagi moal dibikin secara kos kieu tetep kudu ojol bae si dua pak ya Allah nurut kos awewe geus kos itu awewe ge sarua lamun awewe ngadak bae lilimpi kurang cekel ieu make duit 10 juta langsung nurut nu beureum teh nu herang aduh cak nu di tukang teu kudu 10 juta cenah kitu 5 juta ge aju nangkarak kos kitu mah oh lain deui urusan materi jeung urusan jampe lain coba keur heureuy be jampean gua bismillah usap tah timbun-bunan usap ka irung usah handak beheung ti beheung luncat ka beuteung tah ieu mah keur carita pepencitan lumpat embe atawa sapi gampang tapi diudagna diaduin ku lumpat deui eta teh hukumna maqdur alaih berarti encan bisa kurang diserampang masih kena bisa diudag bae heulana jadi maksud masih kena hukum maqdur alaih masih bisa dikuasai ku urang encan terlalu liar jadi ulah mentang-mentang lumpat aja kurang diserampang bae ulah waka usaha heula udag komo embe mah embe lumpat mau makanya mau tambang itu gampang tamah tambang da tubruk urang gampang lah geus itu mah dinda eueuhna ge di udag ku kabehan ayo dijaga masih bisa keneh kos kitu itu jelema jawara ge ngamuk kurang bisa ditaklukkeun atuh komo embe jawara ngamuk gampang kos kitu mah taklukkeun ku urang emang ilmu aya nu kos itu dibaca ku urang tuh takluk kegejana dah iya artinya satungtung gampang disusul melalui udag diaduin hukumna fa maqdurun alaih masih kena maqdur alaih berarti hukum maqdur alaih teh ya encan halal diserampang can halal dipanah kudu dibenangkeun bae pencet sakumaha biasa usaha heula wistianatin bima yastaqbiluhu wa di mana gampang disusul make pertulungan jelema anu mampu untuk menghadapi atuh dijagal lamun ahlina kabeh ge kan aya ahli-ahlina disebut pawang atuh orai aya pawangan buaya aya pawangan hewan atuh aya pawangan atuh jawara ge aya pawangan sarua bae boga pawang-pawang pamarentah aya pataklukanana aya pawangan awewe ge aya pawangan bacakeun ku urang inni ra'aitu ahada asyara kawkaban masih kena tanyilek kena Allahumma layyin qalba sarwiti kama layyantal hadid Daud can nyilek kena bae dekeutkeun ku urang Allahumma layyin can nyilek tampil nyilek ke gejala
Makdurul alaih hukumna. Masya Allah. Kesimpulan nama ya masih aya di jembur orang mencit pepencitan eka tawa korban tawa nu pribadi dek dipencit mbete ngakal mbete kabur mbete ulah kena kamari di mana-mana kabur haju gegeraan ku urang diserampang atawa di pana ulah waka usahakeun heula ternyata di mana masih keneh bisa disusul mah ku urang diudag daya saroluhu kuhu biadun bisa diudag make adu kekuatan adu kurang adu kekuatan teh artina balap jeung nya hayo sia kencengan saha sia ayo bisa urang ka udag berat rekas udag kalau mah inget udag teh tadi inget bae tungtung nama teh jol bae inget dongeng Gus Dur keneh bae jelema puasa bae tirakat ngaranna riyadhah boniti ilmu jadi inget sorangan ieu justru di sorangan gua lagi boga kahebatanana ilmu aji gunting teh lamun cekel teh lamun can dibacaan dit moal coplok cekel we aji gunting ngaranna nusa urang deui manyana tirakat be masyaallah ieu mah aji lari aji lumpat mun urang meureunana ieu lumpat teh moal ka udang hebat ilmu barah heula teh kos karena itu mentek di zaman Belanda urang menang ge baroga ilmu cekel Belanda hese coplok datang ke panas mangga dingin kos aya setruman Belanda kaget kan Gus dikukumahakeun ge kunyan henteu bisaeun eta ngaranna aji gunting. Tah aya deui aji lari jadi teu kenceng jasa. Mun di urang sepi angin gitu. Set tah moal nyaho jalin santri. Ieu mah ngaran-ngaran atuh nyaho urang. Tah jero teh teh non ngaranna riyadhah teh kos kitu tirakat kabeneran nu boga aji gunting jeung aji lari gelut eta dikesakeun adu omongnya na tak idu gelut atuh beh pohara teu bisa terkuasai akhirnya dicekal kudu aji gunting sat waduh atuh pan teu bisa dibuka terus banyak dong geus kumaha geus teu bisa orang yang dipetakan kunyana aji lari aing iya set ka babawanya na ieu bapan make ilmu iman tuh waduh sia goblok aing di bawah hiber wah kulantaran goblok itu diajak ke jalan desa Gus Dur ngaranna ge Gus Dur bakos kitu Gus Dur mah diajak ke jalan desa anu encan dibangun cek nya teh waduh cek cenah ieu nah anu rusak jalanna rusak eta keur nyentil presiden baheula nya kerja jadi presiden aya jalan di desa di kabupaten encan di aspal aya bupati aya gubernur nyentilnya nah kos kitu jadi dibawa ku aji lari ari hiber mah ngeunaheun kene ieu ka jalan desa cek Gus Dur sia Gus Dur bisaan bae deui tinggal bupati bae belehem Gus Dur waktu menang dilawan aya bae tanya kontan harita mantes eta dibangun jalan besi aya aji lari cek kitu kewalahan aji gunting eleh aduh tetangga ditu karek dibuka kunyana ribut deui nya sia kunaon teu dibuka patuh aing can kaburu muka cek cenah ku sia dibawa lumpat aing ulah ka jalan desa atuh waduh cek cenah can di hotmi can di atuh aing beak ieu timbul bupati jeung gubernur belehem Gus Dur pemal kalawan jadi jadi menyentil politik proyek make gurau humor langsung harita keneh bupati rapian seberapa kilo sih teh cenah nu kos gara itu eta mah bupatina bagus boga pikir lamun model ieu mah bupatina teu dengkek disentil ge dengkek jauh sih dengkek bedug dengkek teh hese capek kelek urang soran eta dengkek ngaranna kuari bupati teh lamun ku bupati urang mah kuari jaki gubernurna bararagus lamun sieu jadi bupati dengkek itu ngomong urang
Siana boro-borona berkat gedengkek. Ya Allah. Masya Allah. Wa yakfi fil nadi wal mutaraddi jarhun yubdi lazuhub. Cukup dina hewan merod, hewan ngakal nyaan merod jeung ngakalna wal mutaraddi ngusuk nyaan ngusukna sulit untuk disalametkeun. Cukup ditatuan diraheutan ngan ngaraheutanana yufdi ila zuhub anu bakal ngaluarkeun roh. Ya kebo ngusuk ka sumur hese itu kebo teh pan sabaraha sakintal 2 kintal nu gede kebo sabaraha kintal nu gede meuli tilok so ngomong doang nu sok meuli bae mah atuh kajaot tilok meuli mah nu segede kumaha 1 ton ngan ngomong doang dah ieu bisa lah 1 ton 1 ton sabaraha kintal. Cepet atuh 1 ton seberapa kintal? 10 kintal bener tambah tanya nah kelempeng 10 kintal nyaw bener nyaw teh kan berat boro-boro 10 kintal sakintal 2 kintal ge anu berat kitu mata nyawaan maksudna ngubrus bae eta kan berat ai awewe mah urang boga pemajikan sakintal hampang aya rohan nyana ge nanagaan kan ka urang itu misal diakep ku urang ka bawa aya urang boga pemajikan sakintal misalna aju diakep ku urang atuh ka bawa bae sebab eta mah aya rasa cinta. Jadi urang boga pemajikan gede gendut sabeca sorangan teu bisa kuduan sabeca teu bisa kuduan sorangan dibonceng ke orang pakai sepeda nanjak orang tapi anyar keneh kawin lamun geus kebel mah pagon anyar kawin kau mah can kawin mah gagah encan kawin mah lain deui geus kawin rada turun encan kawin mah pohara nah gagah keneh ieu mah nanjak nyana bebejak kak turun bae ieu nanjak tanaga kakak bodeke ay mah geus koet jaga kakak mau di alam beh atuh kakak teh di alam kunyana beh sugan teh teu gagah atuh kakak teh geus bade anterkeun ka imah datang ka imah nya masih kieu aing paeh ta moal eta hawa nafsu nah gagah bae jeung pamajikan sebab rasa resep jeung boga tapi mawa embe mah kurang tak embe sebarang 50 kilo misalnya atau berat tagon nah iya beneran maburna merodna beneran ngusrukna cukup kurang ditatuan dipencit raheutan anu mantak ngaluarkeun kana roh ai kitu mah kebongu brus buntutna kaluhur dipencit buntutna tungtung iraha paehna atau tungtungna doang gitu tahe atuh tah wangi nyen bakal radak cepat bahkan wakila cek sakal mayus taratum muzab disyaratkeun nu nyepetkeun kana kaluar roh ieu kurang sandina anu kira cepet kadang ngaluarkeun roh berarti kan kudu nu bisa urang makan teh nyaho sandi anu cepet ngaluarkeun rohna belah mana mun di suku aya hubunganna kan di suku kabeh ge kan ieu saraf urang teh hubungan hiji saraf mah ngahiji saraf teh ieu saawak urang ngahiji henteu pisah-pisah eueuh nu pisah saraf teh urang ayeuna mah kapotong bae ieu tah kapotong teh sarafmu ieu mah kan eueuh sarafmu ieu mah kan dengan spontan nyambung ongkos aya magnet lain haju saraf di dieu narorol baik behe emangna nek ngecor gitu tah lain besi lain saraf urang mah kos saya magnet teu meunang lambat suger tabrakan misalnya atau ka potong ku golok
saraf urang teh kan aya manitan jeung saraf deui nya hiji dengan cepet teu saraf tah. Nah nu mentak lamun stroke saraf kan berubah ulah waka ka dokter lamun lain otak mah sebab urusan saraf mah urusan urut hasilna buktikeun ku ari anu kena stroke langsung dokter lambat bahkan loba nu teu cager sebabnya nama lain diurut tapi lamun diurut cepet loba hasilna puluhan bahkan anu jamaah nu di dieu teh nu stroke kena nu kukula dinasehatan cepet urut teu percayanya na sebab anakna nu jadi dokter kan dulurnya ka dokter datang ka kuari gitu bae tapi nu diurut mah alhamdulillah kumaha cager bae henteu aing mah keur ngomong bae sia masuk ka mana bae hirup mah gagah di Cilongok ya sabaraha di Cilongok malam eta duaan kena stroke moal dibejakeun nu hiji kita diurut kalau ke Mbah Jambul nah diurut nusa urang nurut caget bisa ngojek deui nusa urang mah minta cai penting-penting stroke urut sarua ka ditu henteu datang ka maot 3 tahun aya deui mah urang ya sekitar urang lah urut nurut aya sapenting harita nu stroke opat eta teh kan geus teu kuateun otak nampung keramaian dunia mudal ngaranna nu kitu syaraf mahiwal sehingga ya stroke lah nurut kita diurut nu ka Dumerak nu ku harita aya ka Keroncong Pakarlin diurut salage aya nu henteu nurut dokter ya kuari gitu bae kudu cepet saraf cek ulah meungi pamanggihna di mana Imam Ghazali syaraf teh kos kitu Ibnu Sena nyaritakeun kedokteran Islam saraf batu kudu dilempengkeun heula ku urang walaupun di dokter loba lambat urusan saraf urut Ibnu Sena teh ngurut nya mah bekam Ibnu Sena bekam urut eta kedokteran Islam sebab stroke teh saraf tegang henteu kabagian naon kitu ngaranna henteu kabagian eta bah tegang atau mahiwal eta kudu lempeng gede anu langsung kena urut cepet asal ulah otak mah kan teu bisa diurut otak mah kumaha ngurut atuh otak mah nah aya deui lain diurut dibacok kumaha jelemana lamun sieu mah ulah ieu mah bacok bae tamat teu stroke mah ning dibacok bae teu ya jadi kesimpulanana nge-stroke pecet raheutan di mana nu bisa nu bakal cepet kana pae geus pae kajahoan kan nu nyahosan dina mah di mana ya hubunganana jeung ka dieu naon tukang jagal mah aya pamatina nah bae bisa diangkat asal di naon kitu ngaranna di keuretan di dinya supaya bisa kaangkat seperti etalah eueuh nu hese ternyata eueuh nu hese lamun urang geus nyaho wa idza arsala wallahu a'lam.